Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nabil Ismansyah ti SMP Negeri Hiji Cawi Gebang kelas 8D. Corona geus nyorang ka Indonesia ti barang tahun 2018. Virus corona terepisa nyerangna ka warga sadaya. Geus loba bukti nu kaserang gara-gara corona. Nu gering nu maot loba pisan gara-gara corona. Diunggal acara TV nyaritakeun virus corona. PSBB geus diayakeun di unggal tempat. Nu sakola jadi kudu diajar di imah atanapi daring. Hayu urang sarerea lawan corona. Ku ngilukeun protokol kesehatan ti pamarentah. Hayu urang biasakeun ngangge masker di mana bae. Mugi corona ieu enggal leungit ti dunia. Sangkan urang bisa kasakola di jiga baheula. Hayu Indonesia lawan corona. Kami anak negeri bagi negeri jiwa raga kami.